pada medar deui video anu enggah selanjutnya. Margi abah nyin video hiji mah muah katagihan tingali pemandangan anu ararindah teh katingali ku abah tah abah rek anjat ka luhur tingali pemandangan aya di luhur tinggalan wargi-wargi aduh abah paur tingali aduh tuh tinggalan ieu waduh tembing meningalung kawi di luhur aduh ampun tah ieu pohon naon ieu waduh wah duka kebon jahe angkal jahe meureun apa abah mah tingali waduh aya kebon kopi di degengan tacan berbuah aduh ampun apa dilawan teu sangka orang sugan teh si abah teu bisa atok-atokan ka gunung nu sakieu luhurna aduh abah teh ngingetkeun kacape abah teh aduh ampun ayeuna mah nu dilestarikeun nah palawija waluh Cina teh waluh legend ayeuna mah geus gararing tinggalan aduh ampun di dieu pisan abah menjelajah petualangan ka gunung di Sinjap di teh ieuh geuningan tuh wargi-wargi upami aya hanya nonton video abah tah ieu mah tuh tinggalan gunung anu luhur anu ngajegir aya di Tatar Sijapati aya di Tatar Bandung Kota Garut ieu tuh kawasan Allah mah nyiptakeun gunung anu sakitu luhurna oge moal heseun Allah mah nu kawasa nu boga kawasa beunghar nu Allah kawasan nu Allah hirup nu Allah sadaya ge makhluk ciptaan Allah teh kagunganna aya manusia mah hirup di dunia teh sakur dikawasakeun satungtung urang di pasian Yuswa di pasian Uhmud aya kakawasaan sanu apa isuk baheto mah isuk baheto mah orang dipunuh ku yang Agung di sana ku yang kuasa nyebutna innalillahi wa itu aya kakawasaan teh mata urang ulah sombong urang mah kudu tiasa urang mah udah tiasa membungakan orang yang tidak mampu ulah sombong segala nu haing segala nu urang keun bae sok tapi lamun arek sodaqah mah cenah anu pakir miskin teh sodaqah mah kunaon wae pan idan ma'tabdu li adama in qata amaluhu ida salasin sodaqatin jariyatin yuntafa'u ilmi yun salihin sakabeh anak cucu abdi Adam dina mati pegat sagala amalna kecuali sodaqah jariyah sagala beunangna ku ilmu nu dimangpaatkeun murang kalih nu soleh anu tiasa ngaduakeun ka ibu rahmana nalika urang aya di alam kakuburan hayam di alam kalanggengan tinggali ciptaanna Allah gunung anu sakitu ngajegir aya di tataran Sijapati teh katingali meni waas nu ningali mentak betah nu ningah tingali gunung anu laluhur anu ngajentul teh eta teh sisining kakawasan Allah mah nu boga kawasa aya manusia mah dikawasakeun wungkul dikawasakeun wungkul manusia mah geus waktuna aja mah teu aya kakawasana matak ti ayeuna keneh kadeh urang teh kasayan ibu kasayan bapak ka abah sodaqah ukota ditampi ku abah moal lilu-lilu di luhur sumut mun-munan ya handap dampa sampean atuh dicatetin hati mudah-mudahan sing sarehat badana pangabutuhna sing kacumponan ibadahna sing garetol urang kalihna sing saroleh tah abah dieu teh da kulantaran menjelang heula waktuna Jumatan kulantaran abah videona toseb diajak ku budak wah cenah urang angkat deui urang video deui nu engah urang ka Sijapati deui we nah masih kaneh panjang lalakon Sijapati teh tuh anu gunung nu laluhur teh tacan ka video tah nya ku abah di video tah ieu kebon leje tingali aya mah geus gararing tapi masih kaneh berbuah ieu teh gunung teh anu kabogaan negara ieu teh ngaranna kahutanan tapi ayeuna mah
dikerahkeun pek sakur anu bisa malawi jalma asa ulah ngaganggu kana katentreman nu aya di gunung isi longsor ade sok we dimangpaatkeun daripada teu mangpaat nya sok mangpaatkeun ulah teu dimangpaatkeun tanah anu blag-ablag ieu teh keun we nu penting mah dipajakan pajakna beunang ka nagara coba bisa menguntungkan rakyat ya orang teh negara Indonesia teh ulah dikelola wae ku urang asing kelola ku urang Indonesia kunaon we bagaimana cara rek melak bako rek melak cabe rek melak tomat rek melak lejet sakitu mah teh lamun mangpaat mah pasti kepetik hasilna kala buahna jadi penghasilan bisa nguntungkeun alhamdulillah Abah ayeuna mah panjang anu dipedar ku Abah rek mengucapkan jazakallah khairan kasiro kasayan ibu dan bapak Abah made ditutup wae wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirabbil alamin.